Enggak gelis, bager kanya anak mama. Sok atuh gera leueut obatna, meh gancang cager. Ali mama, obatnya sieun pahit. Moal atuh moal pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis. Sok coba gera di leueutnya yuk. Mama, cenah rasa jeruk manis. Tapi nah obat pahit ya mah. Muhun gelis, ieu mah tablet rasa jeruk tapi cangkangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Habis di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita? Obrolan berit awewena. Ya, mana nges nyaho kaboga urang nu anyar can? Wah, geus boga nu anyar euy. Cik kenalkeun atuh. Hese lah mau kenalan mah. Tapi udah mau fotona da. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nyawakna. Wah, gagah pisan. Ieu mah atuh lain bangsa urang. Nah, kitu. Ieu mah ngaranna lalai, lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beurit tuh gawe jadi pilot. Anu teu boga teu ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun maneh mah onta, Nah kunaon kitu? eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge Naon? bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Nyalira wae neng. Muhun Kang. Ninggal foto saha neng kabogohnya. Bangun nu sedih gitu. Nama diputuskeunnya. Ah, sanes Kang, sanes ka bogoh. Sarang teu nembe diputuskeun abdi mah. Malih abdi mah nuju milari. Aduh, alasan atuh pami kitu mah. Alasan akang oge nuju milari istri ya. Nu leres Kang. Muhun, sumpah. Ngomong-ngomong eta foto saha atuh nu salaresna? Meuni gagah tur kasep kitu. Akang mah janten minder. Iya mah. Foto abdi serta acan operasi ganti kelamin Kang. Nyi orang Sundanya. Mun. Hari kawan ojak Sunda mah moal kapalingan najan di alak Paul ge tetep we arapaleun lantaran aya ciri khasna garelis tur aram mucuy rupana. Nini geuning apal yan abdi teh orang Sunda. Pasti kata wisina rarai abdi nyaninya. Lain euy, tapi kata ratina urut wesena bau jengkol. Kang, cik punten masih arep paku sakilo. Mangga. Pada dibungkus wae. Ante dituang di dia we Kang. Kumaha dok, si Neng teh peura dugi kata aya pisan sorana sadaya obat terus dianggo tapi anger keneh dok. Kieu ieu teh nya Den. Salaresna mah sumpingna teh kedah ka dokter THT. Mun. Ari ieu kasim kuring psikiater. Oh. Tah ayeuna mah kieu atuh nya urang landungan we ku resep psikiaternya. Mangga tuh dok, tah kumaha carana dok? Urang terapi we ayeuna mah garwana. Engke wengi Mun. uih ka bumi Mun. jam 3 nya Mun. bari nyenak hiji istri nu herang mencrang. Gerasoknya si Neng teh bisa tiasa deui nyarios aya soraan geraho. Isuk-isuk. Ibu-ibu anu bade ditimbang enggal ka posyandu. Sakali deui ka ibu-ibu anu putra-putrina bade ditimbang enggal ka posyandu. Berangna Ibu-ibu warga RT 10 di
dihaturanan enggal nyandak pakarang. Sakali deui ibu-ibu warga RT 10 dihaturanan enggal nyandak pakarang. Sabangsaning awi pakebu kasur atanapi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran. Hei, dokter, tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar, Pak. Saya periksa dulu ya. Darah normal, detak jantung normal, kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya, Pak. Penyakit Bapak itu banyak, Pak. Tapi yang paling terlihat itu stroke, Pak. Aduh, dokter, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku udah nggak kuat. Pak, iya abi bade ngintun surat ke Palembang. Mangga, kayak orang timbang ngelabunya. Waduh, kedari tambihan parangkona, Bu. Naha, Margi beratna langkung teuing. naha lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan, Bu? Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapangker. Nyuhunkeun di parios, bilih kakandungan tipun lancek anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan. Urang pariosnya sok aya nama laanan raksukanana. Tapi dokter, dalah sarang salaki ge abdi mah ari ngalaanan baju lampu teh kedah dipareuman.